empuk ya. Oh, jalurnya jalur luur euy. Leur kieu mah leur. Jeung kieu. Hah? Sarua jeung pakubuatna itu. Naonna? Alina tanah cuma leur. Oh, da di nu kieu mah teu sapatu nu naon? Lurus ka dieu teh. Dieu. Hmm? Dieu mah. Hmm? Dieu. Iya, mobilnya. Petani beneran getah ya finish. Hah? Di luar aja tahu. Mana? Oh, itu dia. Menangan. Mantap euy. Ka mana ini teh tujuannya? Curug Cakra. Gunung Sirah Cikareo. Kawasan Cakrabuana. Asup ti Pesona Cakra. Imah adat ya. Rumah adat. Mantap. Itu dia toilet meren. Lanjut. Maka gorengan suuk teh teh. Iya. Tadi kirim untung air badai. Tadi kirim. Ada 2 bungkus itu. Alah. Obat tahu lah ganja. Iya ya, mak. Saya ngami didinya di warung bapak. Di bakalan iya nanti gitu. Oh. Keripik sampo. Ujung
ada comro tapi lain tinu lain tinu Garing. lain tinu sampo tinu tarigu. Ini mah baliknya serodotan nih nanya. Nya kalau gigir tinu kieu mah sepatu main bola ge mengakuatan sa Ya, siga keur di mananya main bola oh di Cipeun euy lapangna kieu euy deket gawang teh bubutan aja. oh Iya. ripuh anjir golosoran Rek langsung nanya wae itu dia nya. Bukan orang itu pasti. bikin wae halus lah Rek datar heula gitu. yang datar mah di mall. Nah, ketigaan ka mana? Hah? Ngerti gunung kunci baheula yan. Naonna? Mang ieu kieu teh. Buah naon? Mana? Pinus ya? Oh. Iya. Kemana orang we? Berarti kan dia sering dipakai mah itu. Hah? Treknya iya tuh sering dipakai. Heeh. Ih cobangan we. Angki gila. Yang isi tadi. Nah, itu yang tadi. Jadinya erek apa maman moal. Tuh yang daerah. Hayu. Hah? Nongol hayu. Di mana yang hajatannya? Bukan di imahna dekat terminal telen. Perumahan. Diangkat. Heeh. Hah? Heeh. Karena tanyakeun dia ke mana. Balik ti dia we lain dinya. Isuk-isuk. Balik ka we ti dia. Nya. Oh, mending isuk-isuk mah can loba jelema. Benar itu dia nih. Hah? Benar. Benar. Ah, kabana we lah, nu penting mah engke bisa ke puncak we. Nyen jalan sarangan naon. Yang penting mah siwa urut motor anyar euy. Ya, kawan. Tapi tidak ada namanya. Heeh, eta tah. Tah ieu yeuh kagigir manehna ge sarua neangan nu ieu. Nyari babadan. Aman kan? Tah, enak naon euy. Sudah milih. Mana ini?
Saya oke sebenarnya. Telur terabas sih kan nama coba Ini dia urutnya. angin. Pasigi. Pasigi di sini. Koseron lah. Wah, mau sinyal. Anjir. Mantap, woi. Trek. Itu dia genya. Mantap, oi. Aduh. Ini udah setengah 9. Luar biasa. Ish. Garis polis. Iya mah. Serat
garis setar. Nah, posisi ya. Kakarak. Iya mah. Karak garis setar. Kakarak setar di posisi. Oke. Opala. Minum heula. Pak. Oh, bener tuh. Lain ya. Kiri panggil di tempat istirahat besar. Mantap. Ini gedenya. Biasanya lutik. Pakai 5.000, yang 1.000. Sok mang hitungkeun atuh. Cicing kalau orang hitung. Sebelah. Cenah mah cenah suku 1.000. Padahal kumaha panjangna meureun. Gedenya lain ti lain bisa letik. Ti tinggi, ti luhur. Mantap. Ini mah tinggi dari cakra. Sarua maneh lagi keur nikreuh. Tara hujan di langit, tawa hujan tinu haseup. Aduh. Ieu we ciri khasna Cakrabuana. Gunung teh bisa lenglang. Oh, Musim jamurnya. nog. Nog naon na? Hah? Nog hayam leuweung. Gede-gede teuing.
Tapi sarua leueur ieu teh. Tuh, apa cah? Trek ngeunaheun ih. Mantap. Aduh. Nikmat. Disponsoran ku Botol Aqua. Kenapa gitu euy? Ah, ini kan polisi lain. TKP. Awas cucuk berarti. Berarti kantong semar mah yang bergambut-gambut basuh kungkunya hari itu kan. Pada mending ieu ge tuh. Yang ada ya banyak. Heeh. Nyetangkal ge dah. Sarua sa da loba lalukutan atuh. Gimana? Beda bareng sih. Aduh. Datar ya buruh saeutik. Mantap. Nah. Shelter dewa ya. Jir, Bakal motornya diajelengkeun ieu mah. Oh. tadi geserkan aja. Oh, kudu ditutup kita panjang. Bener yang lengkop buah itu. Hah? Lengkop buah itu. Nah, ngarepnya salah musik ada yang elektrik tiba dia tiba gitu ya.
warung beureum. Nya sa ieu juga teh heula teh sa. Hah? Oh lain kita. Lain. Lain kieu posisina da. Salamun panggih jeung pertigaan nu itu orang kudu ke kanannya. Iya soalnya ke kiri pan ya. Iya. Jalurna ka wetan ieu teh. Sedang orang ka luhur berarti nya. Heeh, Jadi urang ka kanan. ke kanan. Tapi udah can panggih pan ke. Hah? Pasti ngalibatan suruh lah. Berarti ini mudun kan nya. Iya. Orang lamun teh ka mun teh ka puncak ka luhur. Spokbor. Di kahana teh kacurug mangga kaleuwi. Tes dulu tes. Serangan buruh-buruh nih. Salah belok orang kayaknya. Salah belok di mana? Di mana sih tadi? Tino anu kanan jalur jeung. lagi ya nyampe gede nama. Hah? Jalur nama iya. Oh berarti Curug Sakra Walunganan gitu ya. Mana? Kaliwatan teh orang belok kayunan. Kalau deh Mana anu tempat barudak nongkrong teh teh lah. Hah? Jadinya banyak ya. Berarti dia teh kan sampai meh ka Cibungkal ya. Jadinya kan aya Walungan teh. Jalur kadinya berarti nya.
orang kahanap ieu mah tentu itu puncak itu. Orang lamun nu kadinya mah pan geus. Luhurnya. Kalau hore eta mah pan urang geus tinu itu teh dengan jalur Cemungkal. Aslinya mah lagi ketinggalan dah masuk ke tandaan di GPS teh di map nak. Tapi bisa nyimpan nak. Hah? Kita bisa nyimpan dah isinya. Teknik pernah di itu. Aja ini. Tapi eta mah balik ka ditu keluar dari itu mah. Tapi mereka curug mah. Mana curugnya? Pan pantasna ieu tah solokanana dihandap. Biar di pesona teh lain aya solokan lain. Aya. Hah? Aya. Cumannya curug kadinya paling ke bawah itu jalurnya. Lain selokan ke jalur lah. Jadi umur jauh kok di umur ini. Sekarang bah itu orang yang apa gede teh. Tangkal. Atau ieu rek ditanyakeun deui di dieu gitu. Banyak sih. Lah angul libang euy ka ditu tuh. Nanya di ya variasi nanya apa ya terus. Tuh, ieu jalur Caisa. Di ditu. Oh kalau itu nah itu siapa dah Tuh, solokan ieu. Tah ieu